Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Musonib sarah ngarangna kana kitab nu aya sakabeh kitab Bismillahirrahmanirrahim. Kabeh sadayana kalayan kalawan dikawitan ku jumlah basmalah, karena iktidaan bil kitabil aziz, tegasna karena nurut kana Al-Qur'an. Pedah setiap surat anu aya dina Al-Qur'an eta kabeh dikawitan ku labad bismillah. Iwati surat Bara'ah eta mah henteu dikawitan ku bismillah. Lapangna henteu dikawitan ku lapad bismillah naon? Surat Bara'ah mah pangna teu dikawitan ku lapad bismillah karena surat Bara'ah nerangkeun kital, nerangkeun peperangan. Sedengkeun ari maknana bismillahirrahmanirrahim eta nerangkeun rahmat, nerangkeun kasih sayang, nerangkeun kanyaah Allah. Atuh henteu munasabah kana kital, nya tegasna kana peperangan teh. Nya kitu deui pangna musonib ayeuna ngawitan kana jumlah bismillah. Karena wa amalan bi khairi kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar au ajdam au aqta. Tegasna setiap perkara anu diitung-itung penting ku syara, upama henteu ayeuna dikawitan ku lapad bismillahirrahmanirrahim, maka dihukuman saeutik barokahna. Asal makna abtar mah nyaeta hayawan maqtu udambi. Barang asal makna aqto hayawan maqtu'ul yadi. Sedengkeun asal makna ajdam nyaeta hayawan dahabat anamiluhu tafi. Sedengkeun asal makna ajdam nyaeta hayawan dahab bad anamiluh